Kadaharan urang Sunda ngeunah luar biasa, nya gesok sederhana mata kraos dituangna. Contona rasa nikmat kacida, lamun dahar jeung pais pedas, ditambah ku bala-bala tong poho karedok lencah. Komo lamun tuangna karedok, pameget sila istri mah embok, cai wadah dina batok, yakin tuang pasti bakal rewok. Terus nyobian nyuci kopi, dileutna dina saung awi. Komo bari aya belum hui, yakin pasti hoyong nambah deui. Raos bisa nyobian bajigur, dieut nuju hujan ngaguyur. Disarengan ku kueh cucur, diopi bareng jeung dulur. Nyobian liwet khas urang Sunda, tuangna botram sareng mitoha. Pamajikan nu ngisiganana, kuring mah tinggal daharna. Kuring mah tinggal daharna, kuring mah tinggal raosna. Mantap pisan.